lelembutan di urang teh aya 7 handapun susu kenca handapun susu katuh latifatul qalbi latifatul ruh latifatul sir latifatul qafi latifatul akhbar latifatul qalb hiji-hijina latifatul qalbi ieu adalah nafsul lawamah eusina al makruh terus alam terus beres eta terus latifatul beres geus kabeh dibereanya kuari mulaian hiji latifatul qalbi urusan Gusti lelembutan qalbi al makruh al hawa Allahum al-maku al-hawa picenan kusia sok picenan al-ujbu al-ghibah ar-riya az-zulmu al-kidbu al-ghaflah picenan tak kusia eta heula pagawean eta sok picen picenan terus zikir terus tafakur naiklah ke muraqabah urusan eta teng makomna makom ieu makom ieu makom ieu kuari urang geus datang ka makom encan nyaritakeun khusus salat encan teu kudu dicaritakeun begeus ieu mah panjang dongengna ieu mah singkatna bae datanglah urang ka makom ieu tah kudrat ieu makom teh makom hikmah geus ninggalkeun hikmah kuari ka kudrat